Pamirsa pihatur kesadayana wilujeng petepang deui di Jomantara tangtosna dina pedaran carita Sunda carita wadul dina judul hayang maksudna teh dina judul si konclengnya apunten ya dina bagian anu ka-13 gitu. Kumaha pamirsa sadayana dararamang syukur alhamdulillah upami daramang mah Mang Egi oge sapara kanca di studio aya dina sehat walafiat sareng pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Anu kalersan Mang Egi Pajri masih keneh disarengan ku Mitra Kusuma Rekor anu satia gitunya mohon. Tah ku kituna ke pamirsa anu parantos nonton ieu channel tong hilap subscribe-na oge live sareng komentarna gitunya mohon diantos dukungan di pamirsa sakedik we nya pangtokerkeun we lah tombol loncengna gitu supados Mang tiasa minton kendei video cerita-cerita Sunda anu saterasna atur nuhun gitu tah ka pamirsa anu parantos noger tombol loncengna gitu mohon mangga tong nyangkolong ting kana waktos pedaran carita Sunda carita wadul dina judul si koncleng dina bagian anu ka-13 urang dimimitian. Siap Tuan, apa yang Tuan inginkan pasti akan saya laksanakan. Tapi biasa Tuan, uang jalannya itu harus cukup. Karena apa? Untuk menggait kelapa muda atau cewek muda maksudnya teh harus dikasih jajan dulu biar dia lindek ya. Biar dia babari jeung orang tuana ge meureun kurang kudu dibujuk lah begitu. Urusan itu mah gampang sekali. Pasti Tuan kasih, yang penting kerja kamu harus bagus, dapat cewek yang bagus sesuai dengan selera Tuan, ha? Nanti kalau kamu dapat akan Tuan tambah lagi persenannya ya. Oke, siap Tuan. Akan saya laksanakan perintah Tuan. Siap 86 Tuan. Pokoknya Tuan tunggu saja di sini. Dan jangan lupa pengawal yang biasa si jago pukul itu harus kamu bawa. Takut ada hal-hal yang tidak diinginkan di sana. Beres. Kang Dudung pasti saya bawa pengawal setia. Iya, jangan sampai tidak dibawa ya. Takut ada sesuatu yang akan mengganggu perjalanan kita, oke? Oh siap Tuan, siap. Sebenarnya main membawa si Dudung teridu ribet. Tadi nama duit nek waing kabeh. Ngan heueuh. Lamun teu mawa si Dudung eueuh anu jeung ngagalaksakna yeuh. Mun aya ieu aya itu aing kena moal bisa lamun teu mawa si Dudung. Lah. Roncot dia si kantong ya pemerasinan si Tuan. Tapi kelah no penting yang Tuan laksana. Beres. Kenapa kamu melamun, ha? Ada apa yang dipikirkan oleh kamu? Oh tidak Tuan,
Yang saya pikirkan mengatur strategis agar apa yang diinginkan oleh Tuan bisa terlaksana, bisa tercapai dengan apa yang diinginkan oleh Tuan Sangkur. Oh, bagus, bagus. Itu pikiran kamu sangat jenius sekali. Terima kasih, terima kasih. Baik Tuan, akan saya undur dulu. Saya akan melaksanakan tugas, akan menemui Kang Dudung. Boleh. Nih, ini persekotnya, uang jalannya, gunakan dan jangan sampai gagal apa yang Tuan inginkan. Beres, Tuan, beres. Terima kasih Tuan, terima kasih. Oh yes, terima kasih kembali, Han. Hati-hati dan jangan sampai gagal, awas. Siap Tuan, siap. Di mana ya si Dudung? Lah, biasa nasok di bulan itu tuh. Di saung biasa masuk reureuk kumpulan jeung baris mandur-mandur. Lah, dewek dekadinya. Wah, kebenaran ya. Manehna keur luntang-lintung sorangan. Kang Dudung. Oi. Oh, mana Nurman? Ayo naon oi? Waru kamana bae lain oi? Dewek maneangan. Tisuk meletup neangan maneh. Teu panggih-panggih. Di mana heula? Oh, biasa Kang Dudung, biasalah. Bisnis heula jeung ieu. Aya bisnis anu endah yeuh. Aya utusan tituan. Tah. Biasana lamun tituan mah piduiteun. Jelas lah. Jelas piduiteun mah pasti. Tapi urang dinureheun lah ulah di dieu teu ngeunaheun. Bisi kadenge ku batur. Oh ayolah. Tah di dieu yo, dinu yo. Mumpung kureh cik. Coba terus serang ka dewek yo. Aya bisnis naon anu bahan nguntungkeun tah? Mau cekil kira-kira na? Beres. Ngeun kahayang Tuan Sangkur kudu dilaksanakeun. Hayang naon cenah? Buguh ke hayang awewe muda cenah. Hayang awewe cantik. Kudu kumaha? Oh, beres masalah eta mah. Serahkeun bae ka dewek. Nu penting nama kumaha? Picisna rada kandel. Tenang beres. Nu penting urang jalankeun bae heula tugas. Keke. Urang arahan ka belah mana? Oh, atuh pasti ka lembur lah. Ka pelemburan ka bedeng. Pandidinya kan aya panyecingan karyawan. Lamun tu salah mah didinya aya anak Abah Hamid euy. Mun mencerang pisan euy. Anak Abah Hamid. Anu basa kamari ku urang di heroan. Nya. Bener Kang Dudung. Tah, beres lah. Ieu mah geus urang ka ditu bae lah. Urang tiangkeun ka nu Abah Hamid. Lamun bahan anu lain-laineun geus serahkeun ka dewek. Tenang. Ayolah. Urang caturkeun keluargana Abah Hamid anu kaleresan nuju Riung Mungpulung
bengkok ngeronyok anakna Abah Hamid ujung nu jadi pamajikanana keur kararumpul. Kukituna mangga urang dangukeun kumaha caritana. Oh, Nyai Asih. Sebenarnya mah Abah mah ieu bet asa teungeunah rasa. Dasar mah awak kalingging parinis paranas tiris bae. Ieu hate deh bet para ruguh asa kunaon nya. Hari Abah tong seueur teuing pamikiran Abah. Biasa bae meureun eta mah perbalaning awak we anu kurang sehat. Meureun nya. Aduh, kumaha ya ibuna? Geus aya cihanut. Hayang nginum cihanut ya Abah mah yo. Aya, ari cai-cai wae mah. Ngan lamun nanyakeun anu sejen mah teu aya. Ya, ngulum sampeu, can asak ye. Ye Abahna, ari cai haneut-haneut bae mah aya ye. Cik, hayang nginum cihanut yo. Lain ibuna, Abah masih inget ke basa kamari. Ayah mandor Nurman jeung si saha tengarana dudungnya. Basa kamari kadieu. Ngaheroan si Nyai Asih. Abah mambet asa teu para ruguh ai taun teh. Ulah sok boga pikiran ka mana-mana atuh Abahna. Keun we ngaranna ge kanu lengo. Meureun hayang ulin, hayang nganjang, hayang wanoh meureunan jeung si Nyai. Ngan Abah mah geus terus rasa. Dina ringkak jeung paripolana asa ku beda. Bet beda-beda teuing. Nyurigakeun keur diri Abah mah eta. Sarua ibuna ge sabenerna mah ngeun dah di kumaha atuh komo urang lamun meureun ngayakeun tindakan anu aneh mah anu kurang sopan mah bisa kumahaeun meureunan eta si porongos mana teh jajebris ka urang. Abah ge boga mikiran ka dinya. Nya Abah, sebenarnya mah Asih ge rada sieun Abah. Ngan kumaha nya ngaranna ge awewe mah. Dasarna ge anak king. Anu jadi awewe mah ya ngaranna ge awewe. Dulang sinande nya. Cing kade kudu berehan. Nu kumaha anu arulin ka dieu. Ulah sok tampikan jadi awewe mah pamali. Henteu Abah. Ngeun terus terang bae Asih mah asa bet sararieun lamun geus kadatangan Kang Ludung teh. Lain Asih. Ari anu sok adi teh ya. Anu biasa sok ngantur-ngantur Asih. Si Jaka teu ka dieu nya ka mana? Duka ari Kang Jaka. Nempi ka ayeuna can aya kabarna. Ya cenah mah manehna teh ari ka Bandung. Are kanu bapakna cenah. Lebih ka ayeuna can aya eueuh deui. Bager da budaknya si Jaka. Ngan Abah mah jujur wae Asih, lamun dipilileuheunkeun ku Jang Jaka, Abah mah satuju ai taun teh.
Abah, sok kamana we nyariosna. Asih mah encan aya pikiran kaditu Masih kena hayang amengan. Nah, ari abahna. Sok kamana bae ari geus ngomong. Lain. Lamun si Nyai geus anu milileuheungkeun mah asa tumaninah deui teh kitu tah. Henteu jadi pamikiran deui. Asa teu ngareunaheun teh lah. Tapi dipikir-pikir mah nya si Nyai mah encan sawawa umurna oge. Nah, ya abahnya ngomong sok ngalantur. Ampura we asih, ampura. Dung, lamun teu salah mah ieu di mana? Iya mana yo? Araya kitunya. Cing atuh di memetian maneh Soran kadinya. Punten. Mangga. Saha yo di luar? Biasa ye. Nurman ye. Sareng Kang Dudung. Abah, kadar ieu deui. Cing Nyai. Kajeroh lah sakedeung. Kajeroh lah keun eta mah. Abah jeung ambu kenu nu neangkeun anu nemonan. Geura kajeroh lah. Ke antosan sakedap yo. Si Murus Tunjung kadar arieu deui tadi keneh diobrolkeun. Nah, ya. Halo, kuning juragan Mandor Nurman jeung juragan Dudung. Kumaha sararehat. Alhamdulillah Abah. Cagur yo kami awak mah. Alhamdulillah Abah. Sehat. Kumaha Abah ya? Cager. Alhamdulillah yo. Juragan Mandor, juragan Dudung. Abah ge cager ari awak mah. Lah, maklum ari geus kolot mah sasehat-sehat geus kolot sakieu-kieuna. Ibuna yo aya juragan Mandor geura ieu jeung Kang Dudung. Heuleuh, juragan Mandor. Sehat juragan. Alhamdulillah Bu. Kumaha Bu cager? Alhamdulillah pangestu ari awak mah ieu. Cager ambu oge. Lain ari Neng Asih ka mana? Keur kacai Neng Asih mah. Keun heulanan. Tungguan we sakedap deui. Pasti ka dieu atuh. Ambu cai atuh cing geura ka dieu janu naon nu lain mah teu aya. Gampang tenang we tenang. Tenang we atuh. Abah teu ngarepotkeun atuh. Teu ngarepotkeun teuing atuh Abah. Nah atuh. Kabeneran ieu. Kami mawa oleh-oleh. Keur Abah tah ieu bakona jeung opieunana. Hatur nuhun ngarepotkeun pisan. Hatur nuhun ya. Ambu ya aya opieun ya di juragan Mandor yang juragan Dudung. Hatur nuhun atuh. Kin atunya urang nyandak wadahna jeung caina ieu. Alah kudu kumaha ya geus kieu ya.
Tapi moga-moga malah ulah anu aneh-aneh. Ukur silaturahmi wae maranehna teh. Sugan we teu aya niat jahat yeuh. Ka anak Abah. Soalna lamun ningali keur kamari-kamari mah siga rada cunihin teu kasih asih teh. Aduh, kumaha nya? Ke punten Abah rek naros. Ari tadina tos di mana jeung tujuan ari kamarana ieu teh yo. Henteu Abah, ngajak ka dieu we hayang amengan ka nu Abah lah. Hayang ngopi bareng judulna mah. Jeung ieu ye bah aya kabar gembira ieu. Dah. Kabar gembira kumaha maksud juragan Mandor? Can ngarti yo Abah mah. Tanu mantak ieu. Kabeneran kami diutus ku Tuan Sangkur piwarang milari ieu cenah piwarang milarian anu babantos di bumina Tuan Sangkur. Oh gitu. Allah, Tuan Sangkur teh milarian pembantu gitu dah. Inya, hayang aya nu ngabantu-bantu cenah di ditu. Oh gitu. Jeung sukan we ieu Neng Asih. Daek kitu tah diajak ka ditu. Oh gitu. Kayaknya sugan wae Neng Asihna keur saeun. Kaleresan manehna oge di dieu keur nganggur kitu tah. Keur teu ka mana-mana. Dah, paduli teuing lah hayang digawe dan naon hayang anu digawe dan naon. Moal lah ku aing moal dibikun. Moal. Lumantak aya penawaran ti Tuan. Cuan teu ditarima ieu. Sabab ieu peluang ieu. Pikeun kahareupnakeun. Lah bisa ngadurungan kana Tuan mah. Dijamin lah gaji gede. Kitu tah. Atuh ieu ituna terjamin. Moal istilah ngalaman kata langsara piraku teuing jeung juragan besar ngalaman sangsara mah ti dituna. Percaya Abah oge percaya pelebah dinya nama. Tapi ke heula urang taros we Neng Asihna keur saeun tah henteu kitu. Kin antosan anjeunna teh nuju ka cai kitu tah. Ya Abah, ulah ditolak lah. Kahayang Tuan Sangkur, cuan ditolak. Sabab ieu pikeun kahirupan Neng Asih, kahirupan Abah. Rek kumaha deui atuh? Kahadean Tuan Sangkur anu sakitu lumayan hadena. Piraku ku Abah rek ditolak, ku si Nyai rek ditolak. Duka ya. Ka juragan Dudung sabab eta makin kumasinya ya urusan anak gitu dah. Hari Abah mah teu pati apal gitu dah. Itu kan sekedapnya antosan gitu dah. Asih, kah, kumaha ambu? Cig atuh mendingan temonan we ieu. Ulah kapi goreng teuin. Kumaha ambu atuh? Ulah sok kumaha. Geus wayahna temonan we heula. Karunya Abah hidup tuh. Geus liuk deui. Nunggu maneh keluar. Oh, nya atuh ari kitu mah.
Cing temonan ka ditu. Bari ieu cai jeung opianana bawa kareup ka ditu. Tuh itu gening Neng Asih tuh mau opieun. Uluh. Oh, gelis oge euy si Asih euy. Lah. Pantesan teuing yo doh kumaha yo. Lebar dibikeun ka Tuan Sangkur. Euy manehna molohok pengog kitu. Kunaon maneh? Molohok mata si Meutun. Henteu. Bener euy gelis. Atuh. Kumaha atuh jeung si Tuan? Punten Juragan Mandor, nyanggakeun opieunana. Hatur nuhun. Hatur nuhun yang ngasih hatur nuhun. Aduh. Saya. Dah Nyai, dong ka jero deui. Ngobrol we heula di dieu atuh. Ieu cenah Juragan Mandor aya ngobrol jeung Nyai. Gitu, mohon atuh. Tak ieu Neng Asih. Itu oge Neng Asih ulah nolak. Wayahna we ieu aya kabar gembira. Kabar gembira naon teh ya Juragan Mandor? Ieu Neng Asih. Tuan Sangkur ngabutuhkeun pembantu kitu tah. Hoyong gaduh anu ngabantos-bantos di ditu. Ye samemeh kanu sejen ka dieu lah ye Mandor jeung Kang Dudung. Kumaha kira-kira? Kinnya siga nama Asih mah teu acan hoyong ka mana-mana. Ulah gitu Neng Asih. Mending keneh daek we lah. Lumayan gaji gede. Kahirupan Neng Asih terjamin di ditu mah. Rek kumaha deui atuh? Hese deui neanganana. Kin Asih pikir-pikir heula ya Juragan Mandor. Sanes Asih nolak, tapi rek dipikir-pikir we heulaanan. Padahal memang Asih ge tos karesel hoyong damel. Gitu. Keun lah. Tenang we aya naon-naon mah tanggung jawab Mandor tah mah. Jeung ieu Kang Dudung anu baris nalingakeun ka Neng Asih mah bisi aya nu lain-lain mah. Pamirsa kaum dangu sadaya, urang cekapkeun heula dugi ka dieu padaran carita Sunda, carita Wadul dina judul Si Koncleng dina bagian anu ka-13 kitu nya. Mohon nyuhunkeun dihapunten dina sagala kakiranganana sareng nyuhun maksudna teh hatur nuhun dina sagala peratosanana kitu teh nya. Mohon insyaallah sanes waktos Mang Egi sapara kanca baris nepangan deui. Mang Egi Panjiri baris amit mundur amit mungkur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag